bodoh teh daek sholat, takku sholat baiknya nu bodoh males parah. Adapun geri kana rakakeun sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu da doang sebel. Atuh geus geraheun ka surga. Aju ka neraka. Nah, ieu kan mantap, bodoh tapi make. Hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa urang ngadoa mah mentak. Ulah sok ka Jumariung bau datang ke urang naek. Kieu yang amat turun deui. Sugan teh mah deuk robana tina pidunya hasan geus naek, urang turun deui. Datang ka kita dina amin kencang, datang ka lalauna, datang ka malik ngadoakeun teh ubar edek ka kiai. Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ge tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadeungan yang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah. Emang masa gitu-gitu kene tengah diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Betul polin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana dicaangkeun jeung nu hari men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Ye, cak nomi lumani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Iya geus kiai itulah diondang kurang lah. Engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Nek zarah bae menta anteur zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadaratan mah sia cicing di dinya hai ari bobor aing datang ya guys ya Fatihah rezeta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh bebengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jindakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya ayang naon sia udah jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu ese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali beuh jauh kene wali geus kieu bae Pak bajunet tuh kanyawan bae itu datang kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan mun wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing na ngaji Cilongok aing mah ye datang nya Tuhan Syarif Hidayatullah abdi datang ke dia ziarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres Masya Allah saya datang ke urang neangan muzawir yang dibayar mah teh ikhlas itu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sih mau pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir iya sekali deh mulai saya lupa kita contoh tadi nu bodoh
keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu di sana aing pangeran leuwih nyaho kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi ti tanggal lempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap hari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heula kok kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa